Yo, gaya Mang Juju kabeli drone, keur ngonten. Tah, ini Mang Juju gaya kabeli drone. drone. Ngajakeun eta meuli. Aja. Melaan ngajual sawah meuli drone. Mang Juju drone mahal ya teh Mang Juju mau menang 15 juta. Saat grade-nya kalau netizen sensibelnya masih segede. Alah, Mang Juju ngajamu tim sukses Ada ku goreng ikan. Nih, iya ya ya. Ini ekornya goreng pasak. Tuh. Wan gerang alas wan. Sok. Wan gerang alas wan. Penicilan sadayana orang taruang. Ngajakeun meuli drone. Hok sadre itu kabat ka dieu. Jual sawah. Jual sawah abah sarorok. Ya. Bagaimana 25 juta. Hargana tuh. Pada ngagar geus ke sama jalan beli akan bae abah. Pilotna ngagaji gitu tah ieu ieu. Aya pilot anu gajina ieu. Melaan meuli drone ngagaji pilot Ngagaji pilot. Sateng teuing mun teu di-subscribe. Musik teu disadari teh teuing ngan ka abah. Gaduh mertua gagal gitu. Mertua gagal. Saha mertua gagal ataupun adi. Pun adi. Tadi kayaknya. Tapi da ayeuna mah kitu insyaallah bade nikah deui kitu ayeuna teh. Insyaallah manawi Piduana ti sadayana. Sadayana di Kalimantan di Perawana Pekanbaru gitu. Iya tak incu gitu jomblo gitu ya. Itu jomblo dia Saha wae nu hayang bebesanan kana ngarah TV gitu. Anu hayang bebesanan jeung abah. Ka dieu we kasuk ngabah, dibere ku abah teh ieu boga ieu. Channel YouTube Nangwarak TV merupakan media dakwah dengan pendekatan Sunda kultur. Oleh karena itu, channel Nangwarak TV tidak hanya mengangkat kehidupan sehari-hari di perkampungan Sunda. Kami mencoba untuk mengkolaborasikan antara kehidupan sehari-hari di perkampungan Sunda dengan kegiatan kajian keagamaan di Majelis Ta'lim wa Tazkir Al-Hikmah. Bagi Anda yang berkenan untuk mengikuti kajian-kajian kami, bisa dilihat di playlist channel YouTube Nangwarak TV. Terima kasih bagi Anda para subscriber yang telah membantu kami untuk mengembangkan channel YouTube Nangwarak TV. Semoga channel YouTube Nangwarak TV bisa berkembang dan pesan-pesan dakwah bisa tersampaikan.